Manqobah ke-31 nyaeta nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir nyium panangan kita Kangjeng Nabi waktos ziarah. Hiji waktos anjeunna angkat ziarah ka eyangna nyaeta ka Madinah. Barang sumping ka Hujrah Syarifah pakuleman anu mulya. Anjeunna ngadeg di payuneunana kenging 40 dinten panangan duanana dikana dadakeun bari munajat ku ieu 2 bet. Dunubi ka maujil bahri bal hiya aktsaru kamitlil jibali syummi bal hiya akbaru walakinnaha idal karimi idza apa janahum minal bu'di bal hiya asgharu anu hartosna nyata ari dosa sim abdi ai barat bodah laut ibarat gunung luhur malihan langkung ageung nanging upami Gusti nu loman ngahampura ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang sareng teras anjeunna ayeuna munajat deui ku ieu 2 bet fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqbilul arda anni wahya naibati wa hadhihi taubatul ashbahi qad hadarat famdud biyaminaka kaituhzo biha syafati waktos tebih ti Gusti ruh sim abdi di jurung ngadeuheusan kadampal Gusti wawakin abdi dupi ayeuna abdi paribados dumehes mugi panangan Gusti kaluarkeun ka abdi barang parantos kitu jol panangan Kangjeng anu mulya kaluar tina Hujrah Syarifah teras ku Sayyid Abdul Qadir dicepeung sareng diambung sareng disimpen dina luhur mastakana subhanallah.